Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pimpinan jamaah Bojongwaru, juga semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang terbaik yang Allah turunkan kepada kita, anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyampaikan, apabila Anda ingin tahu bahwa orang itu baik, maka akan melihat dua hal dari orang itu. Jadi syaur Nabi, kalau Anda ingin tahu bahwa orang ini baik dan dia itu dibalas kebaikannya di dunia dan nanti di akhirat pun itu dibalas kebaikan dia, maka Anda akan melihat dari orang itu dua hal. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, aro'aita ar-rajula, Anda akan tahu, katanya, ingin tahukah siapa orang-orang yang dia itu paya'malul khairo, dia melakukan sebuah kebaikan, kemudian payahmaduhun nasu alaihi, dan ternyata begitu bertemu dengan orang itu lalu kita memuji dirinya. Urang teh Bu, bapak penak jeung jalmi eta teu puguh-puguh jauh urang teh langsung, Bu meni alhamdulillahnya, ibu mah meni bager, cenah ibu mah meni soleh. Dia tidak ingin dipuji, tidak, cuman orang respect dan dia langsung memuji orang itu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padalika ajilun yubassirun nas, maka Allah itu adalah salah satu di antara Allah mempercepat untuk memberikan kebahagiaan pada orang itu. Jadi henteu di akhirat, di dunia ge jalmi ieu mah geus meunang pahala. Di mana diantawisna ibu, bapak, di mana urang penak jeung eta jalmi, jadi anu langsung disarioskeun teh muji eta jalmi. Beda aya jalmi hoyong kapuji jeung jalmi dipuji ku urang, beda eta teh Bu. Makanya ini tidak mudah orang itu. Kenapa? Karena ada orang yang dia begitu bertemu, dia langsung tidak memujinya. Jempewe jeung jalmi eta teh teu nyarita nanaon jalmi, dan dia tidak memberikan komentar apapun. Berarti orang ini mungkin tidak diketahui oleh dirinya. Jadi nu kahiji sa Rasulullah untuk menunjukkan bahwa orang ini baik dan dia pahalanya diberikan di dunia juga di akhirat. Nu kahiji, lamun urang penak jeung eta jalmi jol muji ka eta jalmi. Awas, lain hayang kapuji, ngan jelema jol muji urang sakitu we. Kinten Bapak Ibu atau saya anu lamun penak jeung urang teh itu teh jol muji urang. Lan kalau belum ada berarti kita tingkatkan agar orang itu memuji kita. Bukan kita ingin dipuji, tapi bagaimana orang ingin memuji kita. Sok desim kuring itu judi ajar sami. Desim kuring teh seueur-seueur teuing nang jalmi jol, aduh alhamdulillahnya ustad mah meuni. Tuh jol kitu eta teh. Ka ibu ge ibu alhamdulillahnya ibu meni getol ngaos ka ditu ka dieu cenanya, bapak katawi siga nu teh aya capek cenah ngaji teh terus haben tereureuk, abdi mah cenah muji tanagana. Tuh berarti apa? Orang memuji karena ibu ada kebaikan yang tidak dibalas di akhirat saja, di dunia pun akan dia langsung diberikan oleh Allah. Tah teh kudu dibangun ku urang. Matak ibu bapak Rasul mah penak jeung jalmi payuneun Nabi mah jarang anu ngahina. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah memperhatikan siapa orang yang menghina dirinya, tetapi Rasul mengatakan kalau ada orang yang menghina agamanya baru dia bereaksi. Aduh ibu meni glowing, eta teh muji sakitu ge lumayan. Mun cenah abdi mah da atos ka skincare. Nu di mana eta cenah di Bojongwaru pan kitu kitu nya. Sumun ieu mah keneh dapan ieu teh kan ieu teh keur nerangkeun aya teh nu nyarios kitu. Teu aya cenah usah abdi mah. Nya, da ibu ge bapak lamun penak jeung jalmi, ibu ni asa rumeuk, pan teu ngeunah ka urang na ge. Nya. Teu atuh urang ge asa teu ngeunah. Di mana linggih? Eta cenah di Bojongwaru. Apan caket cenah eta tinggal klinikna. Mun cenah datara ka dinya nolol hungkul kitu. Tuh. Maksud saya adalah apa? Orang akan memuji kita tanpa kita harus dipuji oleh orang lain.
tidak perlu. Dan bapak ibu tidak perlu memaksa orang memuji kita. Keun we cenah batur memuji urang. Dan kata Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malul khaira fayahmadun nas alaihi dalikal ajilun yubassirun nas. Allah memberikan kabar gembira bagi orang itu karena dia dipuji. Tinggal we jalmi nu bager mah daripada ngomongkeun, ah kayung yun si bapak eta mah cenah naon ni bager tah eta teh teu kudu ku urang dipayuneun ditukangin ge lamun jalmi di kitu eta teh berarti hade. Nomor hiji eta. Nomor dua, kata Rasulullah, ini prolog dulu. Yang kedua adalah apa? Khairun nas, orang yang paling baik kata Rasulullah adalah apa? Apabila engkau melihat wajahnya, wa nadara wajahahu fazakarallah. Ketika Anda memandang dia, maka Anda langsung bertasbih dan menyebut nama Allah. Alhamdulillah ya Allah, benak jeung si bapak eta. Eta hade berarti jalmi teh. Kan aya nu kieu, aya deui sia eta. Keur mah hoream papanggih teh gokdi jeung si eta cenah nyebutan ge si eta kita coba bunya. Kenapa? Karena berarti orang ini betul-betul dia tidak diinginkan pertemuannya. Tapi kalau ada orang subhanallah, alhamdulillah, ya Allah niteni bingah tempat jeung eta. Kalau luar kalimat-kalimat pada karallah dia berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, berarti kata Nabi khairun nas, orang ini baik itu. Tetapi kalau ternyata Anda melihat orang itu dan terbayang kedosa dan kemaksiatannya, berarti betul orang itu adalah banyak dosa. Sakitu we, lamun papangih jeung jelema eta beungeut nu eta geus kabayang we, eta mah bu kabayangna teh naon pinarakaeun, berarti orang ini betul-betul tidak baik. Gampang sakitu we. Lamun ibu bapak ninggal beungeut atau pamente saha wae, walaupun dia itu maaf ya tidak glowing, tetapi ternyata yang tergambar dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun kita memuji dengan kehadiran Allah, maka orang itu adalah orang baik. Kartos aya mah Pak. Dua sakitu we. Sok urang penak jeung jalmi ngucapkeun naon ka jalmi eta. Lamun urang penak jeung jalmi tidak berkomentar apapun, berarti orang ini belum diketahui kebaikannya oleh kita. Tah eta we kuncina, mata kusim kuring gede kitu. Mata doa pun biang ka sim kuring naon. Ucu cing loba nu nyaah we. Sakitu we. Teu urang teu ngadoa nu sanes. Naon sababna? Lamun jelema geus loba nu mikanya berarti ku Allah bakal dipikanya. Sakitu. Tah eta apa prolog? Mudah-mudahan ibunya hiji aya nu muji urang, nu kadua lamun tepang jeung pameunteun urang jami ngucapkeun alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tah eta. Matak hirup mah entong takabur. Saya akan menerangkan 3 poin yang manusia itu mengalami kemunduran. Ieu anu nyababkeun jalmi mundur, kuduna mah jelema teh maju, ieu mah mundur. Kenapa? Baik itu di organisasi ataupun secara pribadi. Kadang-kadang dia itu apa? Ibu jalmi teh panya kuduna mah dipangsiunkeun teh leuwih maju, ieu mah leuwih ngelelep, kan aya jalmi teh kitu. Seharusnya dia lebih bagus, dikenang oleh orang kebaikannya. Mereka apa? Ketika dia masuk ataupun ketika dia sekolah, mungkin orang dia itu akan apa? Dia berkembang, tapi begitu dia berhenti sekolah, tetapi ternyata tidak berkembang. Eureun sekolah teh justru kudu berkembang hirup. Dan ini ada 3. Apa yang menyebabkan kemunduran manusia, termasuk dari ataupun sebuah organisasi, dan termasuk secara global kemunduran Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah al-jahalah, kebodohan. Apa Ustadz kebodohan? Al-jahalah bukan tidak pinter, IQ-nya bagus, cuman dia itu bodoh begitu. Beda bu, pinter dengan jahalah. Kalau orang pinter, walaupun dia itu tidak memahami etika-etika, maka dia disebutnya jahiliyah. Orang jahiliyah ge para rinter jalmina mah, tapi ternyata disebut orang jahiliyah. Kenapa? Karena dia bodoh dalam memahami segala sesuatu. Kabayang ku Bapak Ibu, lamun hiji daerah punten Bu, lamun hiji daerah barodo, maka di sana akan terlihat apa kemunduran-kemunduran di dalam hidupnya. Walaupun sebetulnya tidak semua ingin pintar, tapi yang disebut oleh saya adalah apa? Ibu bapak tong berhenti belajar, entong liren diajar, lain kudu sakola, ngan ulah liren diajar. Jadi lamun aya jalmi geus eureun ngaji, keur mah teu sakola, keur mah teu aya jabatan, kabayang kusim kuring, maka dia akan terjadi kemunduran-kemunduran dan kejahiliahan di dalam hidupnya. Makanya Rasul menyampaikan kepada kita, di antara faktor yang menyebabkan orang mundur adalah apa? Al-jahalah, yaitu apa? Kebodohan. Kan arinya ibu bapak sumangetnya banyak pengajian keur naon keur ningkatkeun taraf hidup urang bae teu sakola ge nungkat nu penting katingali urang sok diajar keur naon barudak sarakola ge bu tingali hana somarakes baju saragam ari pete ngadon ngaliut di balong
Ujang, nah ente sarako, ente arah rasup ka kelas, muda saur mama ge pe orang sakola lain titah diajar tuh. Jadi salah nitah urang mah ka budak teh. Mata ka budak teh ujang jung geura diajar sakitu. Lain dititah sakola mah cantang tuh diajar. Malahan mah ayeuna tinggal bapak ibu puntennya hampir berapa ribu katanya akan dibatalkan anak-anak masuk untuk sekolah itu. Kenapa? Karena dia ternyata memanipulasi zonanya. Kenapa? Tadi nah yang asup ka zona ieu dimanipulasi alamatnya akhirnya terbongkar. Jadi kumaha? Saur simkuring budak hayang soleh carana salah moal soleh moal sakitu we. Komo jeung nyogok mah moal bisa. Naon sababna? Anak tidak akan soleh dengan cara yang salah. Makanya keun bae budak mah ditarima di mana we. Teu kudu hayang di zona-zona gitu. Jadi lieur kana otak. Nya. Mun meng bal aya zona degradasi aya tanya. Ieu mah sakola budak lebetkeun ka madrasah teu make zona dia madrasah mah. Pasantren mah teu ngage zona sok we di mana we nu penting asup. Naon regreg ka urang lage sakitu daripada alah sia kucieun teu ditarima we di dinya cenah deg-degan abdi teh tungtungna kumaha ngamini ataupun bikin dia kebohongan. Alamatnya bikin seperti zona di sana. Akhirnya diterima tapi ternyata sekarang diungkap. Punten Bapak Ibu, tong boro-boro di akhirat di dunya ge geus dibongkar ku Allah. Rek soleh kumaha cara nyolehkeun ge salah. Ini yang disebut jahalah, yang seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Aya ibu-ibu nepikeun ka ngantri budakna hayang duyuk di panghareupna. Naon sababna? Ti jam 3 subuh geus arasup ka kelas hayang budak diuk di hareup. Saur simkuring ari belet mah anger we. Keur naon diuk di hareup ge ari barelet mah nya. Budak teh cenah, ari ibu naha bet hayang di hareup budak teh cenah. Mun cenah di hareup mah sok pinter, ari eta otakna kumaha? Nggak ada jaminan. Ari budak pinter merek di tukang kita ya masalah. Ieu mah teh jam 3 geura kuruyungan rek kamarana ieu. Ieu cenah parebut kursi, budakna mah sarare keneh geura coba. Ini kan jadi persoalan Ibu, ini jadi persoalan ya. Makanya di sini bukan tidak ataupun apa, bukan sekolahnya, tetapi apa? Belajarnya. Jangan dibikin anak-anak kita menjadi majhul. Majhul itu apa? Tidak jelas bagaimana. Kena budak masuk di mana we, nu penting mah diajar sakitu we. Ini Bapak Ibu yang tidak pernah kita bayangkan terlebih dahulu. Kenapa? Sakali deui punten nya Ibu Bapak Ibu kusim kuring didugikeun we. Karena banyak ke telepon yang masuk. Pak Ustad, anak saya tidak jadi. Kenapa? Mun tadina tos lebet kadinya efek teh ayeuna cenah kabongkar. Nah, atuh jeung maksakeun. Geus puguh ibu teh urang lain urang dinya, der hayang sakola di dinya. Mun da cenah sakolana favorit tuh. Anak masuk sekolah favorit belum tentu nanti endingnya favorit, begitu aja. Aya jalmi geuningan anu sarakona aralus kala luarna menungtungna kumaha, arah rasup tempat naon geuningannya. Kenapa? Dia sekolahnya excellent tapi ternyata dia akhir hidupnya ada di penjara. Lain nu kitu, tos urang mah keun bae sakolahna di kampung tapi akhir hidupna sukses sakitu. Ingin yang begitu? Sok turutan sakitu we, tong dituturkeun ka hayang nafsu. Nya. Moal apaleun sakola Ustad Ucu di mana? Mulai nu apaleun di bejaan segan teh di kota jol kitu we. Padahal non di kampung sakolana ge tinggal di senal-senal acan. Dugikeun ka aya guru ayeuna mun penak sugan teh cenah lain Ucu, cenah sugan teh moal jadi ustad da baheula mah teu kitu, heuh da baheula atuh. Cenah baheula mah sini ololeho, cenah heuh da baheula atuh. Ari ayeuna mah da lehonna ge geus eueuh. Matak teh nololehonna ge. Tapi jalmi teh kitu ayeuna teh Bu nepikeun ka kieu mun eta teh sakolahna ge di abdi sakolahna ge di abdi jadi para ngaku ayeuna mah pada ngaku ayeuna mah Pak sursim kuring naon da kadinya ngaliwat hungku sing mun da kantos ngaliwat ka sakola ieu cenah di aku Ustad eta nya mohon cenah kantos ka abdi eta ge jadi pada ngaku ieu teh sing teh. Coba Bu, kalau dia tidak apa, kalau dia tidak berkembang, saya kira nu tadina dia cenah ngerakeun sebutna sakola di dinya tuh jadi begitu. Ini yang pertama. Jadi ibu bapak, kenapa? Karena nanti kebodohan itu dilihat dari dua aspek. Pendekatannya dua. Yang pertama ada pendekatan eksoterik, lihat fisiknya. Da katawis Pak, jelema anu belet mah. Sumuhun, da katawis Pak. Aslina, da beungeutna ge beda, belet mah. Ya, kok orang ge. Kenapa? Karena secara eksoterika begitu. Dia secara fisik akan kelihatan. Kenapa? Karena tidak bisa dari pendekatan orang itu, Bu, punten, mungkin IQ-nya bagus, tapi dia memahami segala kehidupannya itu tidak sepintar orang-orang yang dia belajar. Yang kedua ada pendekatan esoterik, apa? Pendekatan jiwa. Lihat jiwanya. Orang yang semakin dia itu ataupun kebodohannya dia menurun, itu jiwanya semakin tenang.
semakin tenang. Jalmi nu diajar mah Bu, lamun namahan ilmu napa tenang. Ieu mah beuki riweuh hirup teh. Matak omat beuki kolot teh lain lebeuki ibadah nganu mikiran tanah we. Jeung kontrakan. Sabaraha apa Yiswa 88 eta cenah tinggal di tanah di ditu sieun ku barudak cing mikiran tanah, nya geus bau tanah. Ya, tinggal apa? Berikan ilmu yang terbaik. Ibu, bapak, sobat, support anak-anak kita untuk belajar. Alhamdulillah, anak-anak sekarang abringkeun kade cenah dialajar heula. Keun wios naon sababna? Mungkin sekarang dia meninggalkan kelasnya, tapi dia sedang belajar di sini. Dan itu tetap akan jariah bagi guru-gurunya, bagi ustadz-ustadznya. Orang tuanya pun dapat jariah. Begitu caranya. Kenapa? Karena ada 4 kata Imam Ghazali tingkat level kebodohan manusia. Nah ini, jadi ada 4 level kebodohan manusia. Iya nurun jalmi teh Pak, nurun, tidak berkembang. Yang pertama adalah apa? Ada 4 jenis ataupun 4 jenis kebodohan manusia. Yang pertama adalah ada orang yang la yadri wa yadri annahu la yadri. Itu yang pertama. Ya. Apa Ustadz yang nomor pertama? Orang yang dia tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Oke, rada kaharti itu. Tah iya ciri anu. Can lila nerangkeun geus katingali beletna teh. Nya wios teh naon, ngaras semangat diajar. Apa Ustaz yang pertama? Yaitu orang yang dia layadri. Dia itu tidak tahu, dia tidak punya atau tidak tahu ilmu itu. Wa annahu yadri, dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Artinya ini orang yang bodoh tapi sederhana. Orang yang seperti ini gampang dikasih ilmu, dikasih pengetahuan, dia jadi ngerti. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nomor hiji ada lumayan. Dalam bahasa ini disebut dengan apa? Dia al-jahlul, ya, ada al-jahlul basit kan gitu ada kan ya. Yang ini orang ini gitu, Bu. Ibu teh bapak lamun rumah teu apal, kudu apal urang teh teu apal sakitu. Ya, sumuhun. Jadi lamun urang rumah teu apal bakal diajar. Ieu mah geura teu apal pura-pura apal geura coba. Ya. Ustad uninga teh asem di daerah mana? Mun eta pameungpeung, oh nya ka ditu cenah tah. Bengkol ka dieu. Ari ustad terang teh mun asana mah ka dinya. Entong ngabobodo maneh atuh. Atau saya kieu lamun teu apal mah enggak tahu ya saya daerah itu daerah mana ya. Itu anu tidinya kan itu tengke teh jalmi teh ulah dibawa lieur ku urang atuh. Ieu mah diterangkeun ku urang milu lieur manehna teh jeung urang geus sarua lieur nih. Ya. Jadi apa? Orang yang pertama, ya jenis kebodohan yang pertama adalah orang yang dia la yadri wa annahu yadri la yadri. Ini bagus. Artinya dia ada semangat untuk mencari. Untuk mencari. Punten Bapak Ibu, kapungkur jalmi Bu lamun ditiung aneh. Ayeuna mah ampir salamur ditariung lolobana sakitu we. Naon margina? Tadina mah da teu apal, ayeuna mah jadi apal sakitu we. Akhirnya dipilarian ka ditu. Nah, cenah isi ibu mah ditiung ini asa teu lesot-lesot. Akhirnya dia ingin tahu bagaimana agar dia dapat berkerudung. Akhirnya dia cari pengetahuan. Akhirnya setelah dia tahu, maka dia langsung dia bisa caca berkerudung. Hanya tidak dapat hidayah, Pak. Cuman dia mengetahui dari yang tadinya tidak tahu. Begitu. Kapungkur mah teu apal kos kaki, Bu. Ayeuna mah tingali di karos kaki jalmi. Nya, mohon bujang-bujang di kos kaki baheula mah atuh tingali. Bujang-bujang di kos kaki, sakapeung ngange rok nage kan dibelah tukangna teh set ka ditu. Urang teh lalempang di lemur teh nya, heuh sakitu pengetahuanana, al jahalah naik diajar ngaji ka ditu ka dieu. Ayeuna mah tingali teu aya nu di rok dibelah ayeuna mah. Teu aya nu di rok dibelah. Di kos kaki ayeuna mah nepikeun ka payu tukang kos kaki di mana-mana. Kenapa? Karena ini adalah proses dari yang tadinya tidak tahu. Yang tadinya tidak tahu. Di mana Ustad? Kan apal kusim kuring dijelaskan daramut istri mah ngandung hormon namina feromon magnetik. Kalau hormon ini akan berkaitan dengan apa? Dengan remoting, dan dia akan berpengaruh terhadap apa? Unsur rasa yang memikat. Mata ningali rambut awewe mah ada pemikat. Orang bisa terpikat dengan rambutnya dan dia bisa melakukan sesuatu dengan rambut perempuan. Mata Bapak dina ilmu ultra ataupun dina ilmu supranasional itu dilakukan kalau orang ingin leluh, kalau orang ingin nyihir ngange rambut
Rambut nu mana nu paling cepat? Rambut istri. Dan rambut istri mah teu tiasa hancur kajaba kudu dibakar. Kenapa? Karena mengandung karbon dioksida. Kaharti di dieu. Pangian lamun aya dukun nyebatkeun kieu, lamun diputuskeun ku awewe ngarah bogoh deui ceuk dukun kan kitu, cokot rambutna. Mohon cokot rambutna. Begitu diambil rambutnya kemudian dijampe, kemudian isukna jol bogoheun awewe nu eta nu tadina ngewa. Kenapa? Karena rambut perempuan mengandung elektromagnetik, ferromagnetik yang itu berkaitan dengan remoting. Langsung dikieu ataupun apa dijampekeun jol bogoheun we. Tara aya dukun di lamun nyebatkeun kieu, kunaon ujang cenah ceurik wae atuh abdi diputuskeun cenah tuh ku si Neng. Abdi hayang bogos si Neng itu ka abdi cenah. Kumaha cenah Mbah carana? Cek dukun teh cokot we ginjalna. Tidak ada yang nyuruh mengambil ginjal ataupun jantung. Nu dicanak naon? Rambut. Nah tidinya mata wal yadribnya bi khumurihina. Tutup ku anjeun. Naon bisi aya jalmi nu daleka lain ukur syariati Allah, tetapi ternyata ada nilai-nilai yang seperti itu. Akhirnya perempuan mulai dia kaditu kadieu teh ditutupan weh ayeuna mah. Dan itu awalnya la yadri annahu la yadri. Begitu. Yang tadinya tidak tahu, dia mencari tahu dan akhirnya dia jadi tahu. Eta teh namanya hiji tinggal Pak. Namanya hiji Bu. Tacan ka dieu kan di lamun jalmi umroh sareng haji si pameunteuna teh yang ditutupan. Teu kenging ditutupan. Panuju umroh haji mah ieu kedah dibukakeun Bu di ditu bade istri bade pameget. Teu kenging saur Rasulullah ditutupan. Kenapa? Karena harus terbuka. Si wajahnya harus terbuka karena dia sedang menghadap Allah. Oh gitu Ustaz, muhun. Nuju umroh jeung haji mah nuju tawaf nuju ieu teh kenging ditutupan. Kenapa? Karena itu syariat dari Allah. Ari abdi mah da teu uninga dibuka we anjeunna ge. Nu tadina sok ditutup teh da di ditu mah diparentahkeun sapertos kitu. Kenapa? La yadri awalnya. Wa annahu yadri la yadri. Orang yang dia tadinya tidak tahu dan ingin tahu itu akan lebih bagus. Artinya dia mencari. Nomor dua. Ada orang wa yadri wala yadri annahu yadri. Nah, nomor 2 eta. Sok rada santai ngajina ieu mah. Kenapa? Karena ini ilmu tasawuf, ya, ilmu yang berhubungan dengan kejiwaan. Dia itu yadri, dia tahu. Wa annahu yadri atau wala yadri annahu yadri. Nu ieu mah teu apaleun manehna teh apal. Oke, karti. Tuh, mulai kapangih deui ieu. Yadri, dia tahu nih, orang ini tahu, tetapi la yadri annahu yadri, cuman dia tidak merasakan bahwa dia itu sedang tahu, bahwa dia tahu. Orang ini seperti orang tidur, orang yang dia tertidur, orang ini harus disadarkan. Ibu, bapak, ibu teh sebenarnya mah pinter, ngan ibu teh sih ngabobodo sorangan. Ingatkan orang yang seperti ini, kata Rasulullah. Orang yang ini tahu sebetulnya, cuman dia itu kemudian apa? Dia itu tidak tahu bahwa dirinya punya pengetahuan, begitu. Sok ibu bapak di dia ge sadayana ge loba ilmuna, ngan urang teh sakapeung mah urang teh apal jeung urang teh pinter sakitu we. Ngan urang ngabobodo sorangan. Sakitu. Ibu pan uninga sanu eta. Ah henteu cenah abdi mah teu uninga. Eta geuningan nu eta geuningan. Oh nu eta, tah berarti kerek sadar nu kieu mah. Manya orang tuh sadar wae hirup. Ya. Bapak tahu nggak hukum itu? Tahu katanya. Tapi ternyata kenapa pura-pura tidak tahu? Makanya ingatkan orang yang seperti ini. Lain teu apal. Eta teh hukum eta teh. Lain teu apal. Yen judi teh haram. Nah dikeureuh wae bisi keur sare. Bisi jalmina keur bobo ieu teh. Mata ku urang teh dieu, Bapak liren cenah eta teh kan teu kengeng. Pan Bapak apal. Heuh cenah kerek sadar. Tuh, nu kieu mah kudu dipasihan terang. Ibu kan apa? Ngangge kerudung teh wajib. Mohon ibu teh cenah lah naon asa teu apal wae cenah. Da ibu teh sok berat cenah ieu teh. Sok ararateul make tiung teh. Diingatkan oleh kita, lalu dia sadar. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena ternyata nomor 2 ini banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya tahu. Ya, banyak yang tidak menyadari. Punten Bu, bapak ibu gaduh murang kali. Awas, bisi murang kali teh aya kemampuan buating gede kemampuanana. Ngan si budak teh apaleun nya teh kemampuan. Kita sadarkan dia, kita bangunkan dia supaya apa? Supaya dia betul-betul menjadi orang yang tahu. Ya. Betul-betul menjadi orang yang tahu.
Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kunci yang kedua adalah apa? Orang yang seperti ini disadarkan dari ketidaktahu pun dari sesuatu yang dia membuat dia itu tidak sadar, begitu. Jadi nu hiji mah dikasih pengetahuan, nomor dua mah disadarkan yang dirinya teh sebetulnya punya pengetahuan. Kemudian yang ketiga, yadri wa yadri annahu yadri. Dah, nomor tilu mah rada hebat. Naon margina, orang yang dia tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Kartos. Nah, rada muka ini masih etiknya. Ente ieu teuing, ente naon? Ente rada ieu teuing, ente rada beleting. Mulai dia yadri annahu yadri, begitu. Annahu yadri, bahwa dia tahu, bahwa ternyata dia tahu, begitu. Dan orang ini boleh Bapak pakai rujukan. Jalmi nu ieu mah sadar dirina teh boga kaboga, sadar dirina teh boga kanyahoan, boga punya pengetahuan, dan dia seringkali tidak dijadikan tempat rujukan. Bapak Ibu kalau tahu orang seperti ini, kasih dia sebagai referensi kita. Kenapa? Karena orang dia atau dirinya menyadari bahwa dirinya tahu. Tah ieu nu nomor 4 ieu. Nya, nu rada riweuh mah. Nu mana? Anu la yadri wala yadri annahu la yadri. Iya mah disebut teh bodoh kuadrat. Keur mah manehna teh teu boga kanyaho jeung mung nyaho manehna teh geura kitu we keur mah belat Pak ieu teh jalmi teh mung diajar. Nu ieu mah geus sidik belat sagala teu apal. Alim diajakan teh hayu atuh cenah ieu urang tolabul ilmi, hayu si urang nyal ilmu cenah ngarah naon? Ngarah sugan we atuh kabuka. Hoream nu kieu mah siapa orang ini? Abu Jahal. Abu Jahal kan begitu, ya. Dia itu sebetulnya apa? Dia sebetulnya tidak tahu hukum-hukumnya, tapi dia kemudian menyatakan bahwa saya tidak tahu. Jeung budak ajeng nu kieu mah hoream dia diberitahu orangnya seperti ini. Makanya disebutnya Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Karena dia berada kepada atau pada level kejahiliahan yang sangat dalam. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kenapa kebodohan menjadi proses proyek di antara kemunduran. Makanya kita harus mulai belajar. Ibu, Bapak, kamari aya nu lebat Islam, namina Arthur Allison. Dia masuk Islam setelah dia membaca surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar 42, kemudian dia baca satu ayat itu. Lalu kemudian teliti, anjeunna ngagolerkeun jalmi anu pupus jeung ngagolerkeun jalmi anu nuju kulem. Orang yang tidur dengan orang yang mati, dia kemudian tidurkan dua-duanya. Lalu dia pakai alat elektromagnetik ke komputerisasi dan dia tunggu dari keduanya. Ternyata luar biasa. Orang yang tidur kemudian bangun, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, dilihat dari komputer. Tetapi orang yang mati ternyata tidak ada yang masuk. Lalu dia mengatakan, oh berarti anu sare jeung anu maot teh sarua kitu-kitu kene. Tetapi yang tidur ada kembali ruhnya masuk, sedangkan yang meninggal itu tidak dikembalikan lagi ruhnya. Dari situ dia bersyahadat. Dan di Qur'annya sudah ada, wa yursilul ukhra wa yumsikul ukhra. Oleh Allah ada yang ditahan roh itu, ada yang dikembalikan, dan ruh yang dikembalikan adalah orang yang dia tertidur lalu dibangunkan kembali. Mulai dia bersyahadat. Naon margilna maca surat Az-Zumar 42 tak tinggali jelema anu hayang apal mah dugikeun ka kitu. Badi eta teh aya teh ku urang sering dibaca apa teh? Nya, malahan mah urang mah sare we haben. Nya, sugan kapikir kumahanya, akhirnya apa? Dia meyakini bahwa ternyata betul. Lalu kemudian bikin riset lagi yang baru. Apa? Oh ternyata betul ya. Orang yang mati itu ternyata seperti orang yang tidur dia mimpi. Ketika dia bermimpi baik dan ketika bermimpi jelek sama dengan orang yang mati juga. Ketika diperlihatkan surga dan neraka gitu kene. Cobi gedanya ibu bapak, lamun ibu nalika ngimpen anu sae eta teh kan bunganya. Tah jalmi nu ngantunkeun ge diperlihatkan nerakanya, dia itu juga apa? Dia akan menyesal, dan ketika diperlihatkan surga dia akan bahagia. Begitu orang yang tidur dengan orang yang mati. Makanya Rasul menyampaikan, lamun urang ngimpen anu awon ciduhkeun ka belah kenca. Naon margina? Karena air liurnya mengandung kortisol yang dia tidak mungkin kalau nanti diteleg lagi, apa diteleg bahasa Sunda nama? Dan ya ditelan lagi. Nah itu katanya akan menyebabkan orang itu was-was dan cemas, karena hormon ini disebut hormon stresor yang nanti akan berpengaruh. Pangian Rasul ngajarkan lamun ngimpen awon hiji tong diobrolkeun, kabatureun nu kadua maka ludahnya diludahkan, jangan ditelen. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan dia cemas. Karena apa? Karena itu eta teh ku anjeunna ditaliti tina bobo eta teh Pak, tina bobo.
Pangiannya geningan Rasul ngajarkeunnya lamun ngimpen awan matong diobrol-obrol ka batur, nu kadua kemudian ludahkan keluar. Artinya ludah ini jangan ditelan lagi, karena ludah ketika bermimpi yang baik kalau ditelan lagi itu menurunkan asam lambung. Lamun ludah yang ditelan dari mimpi yang jelek menaikkan asam lambung. Tuh ditaliti ku ahli. Jadi gitu eta teh. Kartos saya nama Pak. Nya gitu. Jadi ibu lamun ngimpen bapak ye nya contoh ye ngimpen ye bapak ngimpen dipacok orai. Cing eta saya atau napi awon lan tergantung eta teh kan cik batur mah eta teh cik kolot kapungkur bakal menang jodoh sumuhun bapak bisi ngimpen dipacok orai eta teh bakal pijodohan di aya deui geus coba bisi we kitunya begitu didagoan cik kolot baheula lamun ngimpi dipacok orai bakal menang jodoh didagoan we eta mah pijodohanna ulin we ka kebon dipacok orai we jodohnya mah cantang tuayanya punya Pak. Tapi apa? Tapi bermimpi itu berpengaruh sekali. Bermimpi berpengaruh sekali. Sampai saya dengar ya, kalau mimpi dia itu maaf, kalau mimpi sering didatangi orang mati 3 kali, cenah eta teh maneh lagi bakal tereh maut. Alah siapa nih si apa terus 3 kali cenah datang wae na dina sare teh jo gegebegan eta teh Bu. Gebeg. Tong diobrolkeun ka batur, ludahkan ke sebelah kiri. Udah ludahkan nanti juga hilang sendiri. Naon sababna? Sabab ngimpi moal kejadian ari lain nabi sakitu we. Mimpi manusia di luar Rasul tidak akan kejadian kecuali nabi, begitu aja. Kajaba ngimpi kiih eta mah jaradi kabehanana. Ya. Begitu. Kalau dia pipis ya mimpinya bisa jadi itu ya. Berarti manusia ada proses mengetahui segala sesuatu. Saya jadi tahu bahwa daerah itu setelah apa? Setelah saya tadinya tidak tahu. Kenapa? Makanya ibu kalau masyarakatnya bodoh, Pak, maka tingkat kriminalitasnya tinggi. Karena kesadaran hidupnya berkurang. Maka lamun di hiji lemur punten ya, nya di hiji lemur Bu, punten tidak pernah ada kajian-kajian. Ini siap-siap saja. Aparat-aparat yang ada di sana siap. Kenapa? Karena tingkat kebodohan akan meningkatkan tingkat kriminalitas manusia. Karena orang kemudian tidak ada yang tersadarkan dengan perlakuannya. Itu tidak akan tersadarkan dengan pengetahuannya. Tapi punten Pak, lamun hiji daerah kemudian banyak orang-orang yang menuntut ilmu, pendidikannya kemudian dia tidak ataupun kemudian bagus, kemudian orang-orangnya mau mampu belajar, maka itu akan menurunkan tingkat kriminalitas dan itu akan menaikkan tingkat kesejahteraan hidupnya. Itulah Pak nilai dari sebuah kebodohan kalau kita tidak diperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang kedua adalah apa? Yang akan mempengaruhi manusia tidak berkembang adalah apa? Al-fakru. Apa al-fakru? Kepakiran. Bukan kemiskinan. Miskin mah ayeuna tuang isuk mikir, ari pakir mah keur ayeuna we eueuh. Makanya kata Rasulullah kadal fakru anta an yakuna kufron. Kepakiran akan menyebabkan orang itu akan kufur. Begitu aja. Awas Pak, Bu, punten. Lamun jalmi pakir babari ngagilak sakitu we. Lain ngagilak kaidah hungkul, akidah ge babari. Ada daerah-daerah yang dia masuk ya, dia jadi murtad karena apa? Karena dibere, apalagi teu dibere nanaon, apalagi dibere mie sadus. Da urang dinyana atuh ni asara ripu. Ya. Dan Rasul hebat Pak, kadal fakru an yakuna kufron. Orang kalau sudah fakir, maka dia akan ngagaleong akidahna. Ustadz tidak menyuruh kaya. Da kaya jeung beunghar jeung miskin geus aya catatanana, tapi ustad menyuruh kepada kita penuhi kebutuhan hidup kita. Naon sababna? Karena kalau tidak terpenuhi babari ngagaleong dan ternyata perceraian pun 40% dari masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Salaki keur gajihan mah Bu, dina nang nenek begitu beres we teu gajihan deui. Tah kitu. Kan aya istilah kitu kan nya, abang ada uang tidak ada uang abang keur nu teu apal agama nu kitu. Nu apal agama mah moal ibu wani najong salaki teu pedah teu boga duit jangan bagi. Kenapa? Tapi tetap ini akan berpengaruh sekali. Da urang ge hayang glowing kunaon tuh lain teu katingali klinik di dieu ge teh katingali unggal poe ge malahan mah burinyai kana otak. Ieu masalahna parebut jeung beas. Ya.
Ari banget geura di anu ari pamente urangnya diurus tapi ieu kumaha teu bisa ieu lapar. Jeung mamah wios nu penting mah geulis we keur bae cenah beuteung eueuhan ge supaya ibu hayang kitu. Kan tidak bisa seperti itu. Tapi ini Pak, ada 3 poin dari hadis ini. Ini bagus sekali ya. Kata Imam Asy-Syaukani ada 3 poin dari hadis ini. Yang pertama adalah apa? Orang yang dia itu fakir, hati-hati. Kenapa? Karena ini akan cepat ngagaleong. Jalmi nu fakir mah gampang dipangaruhan ku naon wae. Sok cobi Bapak puntennya ieu da rata-rata. Da jelema mah teu pinter-pinter teuing, ngan loba duit bisa ngagilekeun jelema anu palalinter sakitu we atuh. Padahal mah teu sakola berapa jalmina mah. Teu sakola-kola acan. Ngan ngapoe kieu we. Da eta teh nu daratangna teh tu da jelema teh nu sarakola hunggul atuh. Kararieu we bere tunggul kitu. Nah eta masalahna tong boro-boro anu ibu anu non tong boro-boro anu bodoh anu pinter wae ku nu kieu mah ngagilak sakitu nya bodoh gerak nya fakir kabayang ieu kabayang ku ibu. Makanya hadis ini menerangkan hati-hati Pak. Kenapa? Karena kalau kita tidak siap dengan seperti ini, kalau tidak bersyukur dan kita tidak bersabar kepada Allah, ini bisa ngagaleong sakitu we. Seueur nu ngagaleong ku sabab non tah nu kieu akidahnya ngagaleong karena dia kekurangan dalam hidupnya. Kadal pakru antakuna kupron. Makanya sebuah organisasi akan hidup kalau ternyata bensinnya aya. Di jamnya ge bisa ngagaleong, bisa pararin lah. Naon sababna? Naon margina di jeraona teh aya naonna. Saya kemarin memisilkan masjid kalau tidak ada kenceleng, tinggal kuleuheu Bu masjid lagi. Kuleuheu masjid lagi. Nah aya masjid ieu meuni alus satinggalinya meuni agreng bukan agreng meuni bararesih daun margina aya nu ngurusna di masjid nu ieu nah asa meuni kalalotor teu aya nu ngurusna sakitu we. Sedengkeun ngurus kudu naon kudu ngange naon Pak harus ada dana yang disiapkan. Sakapeung urang miceun ka dinya teh aya gara urut batur di dinya namru. Cenah ieu masjid ditinggali cenah meuni kalalotor jeung di jero WC-na ge tingali cenah meuni namru kieu. Awas Bu, orang nanti kalau masuk ke sana, tingali cenah, tingali sakitu di alajar kieu tingali. Karena apa? Itu. Urang teh pangtung teh manyuran heula nu baturnya. Da urang ge hayang miceun di dinya. Nu urang teh sesakeun keur batur sarua. Bae cenah balas dendam tah. Malahan urang leuwih badag di batanu batur. Ya. Sok ku ibu ku bapak perhatoskeun masjid lamun kacelengna seueur nya lamun aya jelema sarodako salmur nu eta da insyaallah atuh kenapa dia akan kelihatan bersih ustadna berseka tingali imamna siap wae moal aya imam cili suntrungkeun naon margina da imamna geus disiapkeun sok imaman di masjid ieu dibiayaan sabulan 400.000 dibere bea sakarung da moal cicing imamna ge moal ka mamana di dinya we ieu mah gerah masjid lieur ngan imam tong boro-boro imam nu adana ge eueuh ya ditinggali teh aki-aki deui eta deui nu eta geura jeung barina ge geus kenor sorana ge jeung rebek nepikeun ka nu ngadenge teh lain ngeunaheun hayang ka masjid jadi hayang kumaha eureunkeun nu adang teh teu ngeunaheun tuh lain masalah lain naon sana molang kali santri nu aralu sorana ku urang teh diperhatikeun perhatikeun atuh sok Bu punten sakali deui panya lain miwarang beunghar ngan nu penting di mana kebutuhan hirup cukup tah eta bakal mangaruhan kana hirup urang ya. Jadi itu yang pertama. Kenapa orang fakir itu harus mawas diri. Kemudian yang kedua, hadis itu menerangkan bahwa apabila kita diberikan milik oleh Allah perhatikan aya nu kurang. Ulah urang hungkul anu naik teh tinggal di batur bisa lemur aya nu bisi anu ripuh. Perhatiskeun ku urang. Kenapa? Karena kemunduran itu diantaranya seperti itu. Coba kabayang lamun di hiji lemur teh aya nu kurban ngagara leong Bu. Tapi di hiji lemur alamun kurbanna loba nu narima saeutik kiat. Moal aya nu asup kadinya ajaran-ajaran pun akan dihandle akan dibentengi kalau tidak ada ya bakal seperti itu ya maka tinggal puntennya nu sim kuring diterangkeun gini aya ibu-ibu teh nu lungsur tina pesawat jol nemong-nemong emas gitu teh teh naon keur nemongkeun tah abdi teh beunghar ari pek teh begitu dicek teh oh palsu jerona tuh tinggal keur sakitu ge lumayan eta teh jeung teu kudu ditewak dah tuh eta mah heureuy atuh nang paling ge henteu mabrur hungkul dan ngabobodo jelema. Tapi kan terkadang itu mengganggu kita. Ibu, Bapak, kenapa? Yang kedua mengajarkan kepada kita agar kita apa? Bapak, Ibu, kalau ada orang yang mampu tutupi orang yang tidak mampu agar akidahnya tidak ngageol.
Kemudian yang ketiga, hadis itu sedang menerangkan kepada kita adalah apa? Teori yang ketiga, yaitu miskin dan beung harta aya dua. Hiji ada miskin materi, yang kedua ada miskin spiritual. Buktosna aya jelema buburialan tinggal ibu, duitna loba tapi ngarampog kene, berarti dia miskin spiritual nu kitu. Nya. Pan ayeuna teh nu ditarewak teh jelema loba duit eta teh. Ya, anu ditarewak ayeuna teh jelema loba duit, tapi nah bisa mau kene, berarti dia miskin spiritual. Dia fakir spiritual, walaupun mungkin hartanya tidak fakir, tetapi dia secara fisik tidak fakir, tapi spiritualnya dia kosong. Tah ibu bapak urang mah, lamun anu ieu kosong, nu ieu mah kudu eusi. Nya, nu ieu mah kudu eusi. Kenapa? Kita harus kaya secara spiritual, walaupun harta kita tidak sekaya orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, tinggal lamun dihiji lemur loba nu pakir bakal goyang akidahna sakitu we. Kuatkeun ku urang. Jamiah ge sami, lamun ternyata tidak ada penopangnya, itu pun bisa goyah. Orang bisa berpindah dan orang tidak akan semangat dalam tolabul ilminya. Kita nomor 2. Terakhir, apa yang menyebabkan kemunduran? Tafaruk. Naon Ustaz tafaruk teh? Misahate ngariung awak. Ari ikhtilaf mah keun we, aya nu kieu biasa da di masjid mah, aya nu kieu keun we. Tapi lamun geus cilipi kangewa, itulah yang menyebabkan akan terjadinya kemunduran. Bu, lamun aya Pak jelema nu teu sarua jeung urang cara ibadahna, keun bae nu penting mah hatena menyambung heula. Nya. Ulah anu dongeng eta teh geuningan, salat kikian ditewak. Tas si bapak eta salatna kikian wae, tewak ke belah katuhu, pindah ke belah kenca ka dieu. Attahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Teungeunah nu belah kenca tewak deui ku nu belah kenca. Ka mana ieu cenah wah deui cenah. Rek utek-utekan untung pinter dinya ya nu salatna atau utekanna ka dieu. Di tukang teh sarua di teungeunah didengkek ieu rek ka mana. Nah cing teh salat teh gadon cili dengkek ieu teh cing teh. Ya. Maaf Bu ya, ini begini. Ini sedikit sekali ya. Ini. Bagi lamun urang tersep pagawean ibadah itu mending kuatan we nu urang tong bari nyarekan itu sakitu we. Tong bari maledog itu. Lamun sieun ku anjing lumpat we, tong bari maledog anjing. Ya. Ayeuna teh nuju usum kitu. Jadi baledogane nu itu teh. Maaf ya. Bagi orang yang dia maaf ya, yang tidak pernah melakukan acara yang bid'ah, nu itu ge entong nyarekan anu tara. Ento. Tah anu tara ieu mah cenah tingali cenah. Moal jangan begitu. Kenapa? Karena kita tidak dimanfaatkan. Karena orang itu Bu akan lihat. Makanya video-video yang saling menghina itu di-stop. Kenapa? Karena itu akan membuat kemunduran. Atau saya kieu, Bapak yakin dengan ibadah urang lakukeun we, kuatan dalilna. Keun bae teu kudu maledog batur. Kartos. Ibu bapak getol ngaji, keun bae tong maledog batur, sakitu we. Tingali cenah abdi mah ngaji wae unggal minggu. Itu mah tingali tara. Keun bae atuh itu urang-urang nya ceuk itu teh naon da abdi ngajina ka dieu si ibu eta we teh apaleun abdi cenah jol disebutkeun tara ngaji, bukan begitu. Inilah hebatnya Bapak Ibu. Punten Pak, Quran menyebutkan yang bermasalah bukan ikhtilaf, tetapi yang bermasalah adalah tafaruk. Patap tariku qulubuhum, ngariung tapi hate teh nyambung. Eta nu riweuh keun we beda pendapat mah da biasa, beda pemikiran beda atau biasa, tetapi kalau sudah beda nini hate tos pabelit eta mah wayahna Bapak, itulah terjadi kemunduran. Ibu jeung caroge ngahiji di imah tapi hatena teh nyambung, sok moal nikmat wae laras moal caroge kaluar teh didoakeun, caroge lebet teu sugan Bapak selamat datang teu aya. Sugahan dipangmautakeun pantona moal naon da hatena geus teu nyambung. Tapi kalau bapak ibu nyambung hatena, suami dan istri datang dibukakeun pantona, nepikeun ka bobona ge punten ibunya keur naon sakasur ge ari teu nyambung hate. Kenapa? Keun beda pemahaman mah. Tapi kalau beda hate, itulah terjadi kemunduran manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Pojong Waru ini sengaja membuat haflah jamiah supaya nanti bensinnya itu ada dan kita bisa maju bersama. Disinilah kita mesti satu, jangan berhenti belajar. Yang kedua, bangun ekonomi yang kuat supaya nanti masyarakat yang tidak mampu termampukan. Dan yang ketiga, hatena kudu ngahiji, ulah ngariung awak tapi hate misah.
moal nikmat dina ibadah jeung dina naon wae. Sim kuring ge Pak Ibu, lamun hatena misah teu nyambung jeung bapak-bapak ibu-ibu, maka itu akan bermasalah dalam pengajiannya. Itu intinya. Mudah-mudahan kita besok bertemu lagi ataupun ibu bapak bertemu lagi di tempat yang lainnya. Intinya mudah-mudahan 3 penyebab kemunduran manusia ini hilang dalam kehidupan kita. Yang pertama al-jahalah, yang kedua al-faqru, kemudian yang ketiga at-tafaruqah. Insyaallah saya doakan semuanya sehat walafiat. Cing majeng sadayana hirup nanya, cing berkembang murang kalihna, cing syaroleh sadayana, dan kita doakan tempat ini menjadi sumber rezeki bagi semuanya yang ada di tempat ini. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.